baraya nangetukan adil jeung jaya agelaran wayang oleh sumangga urang kawitan buka kejar munggaran kapintonkeun Buki Dalang Sri Kresna Titi Sing Wisnu Manosa Galara Batara Putra Prabu Basa Dewa Ngemban pancen para dewata salajengna Pandawa Lara Tunggara Kurawa Muara Kamarwasa Perang Tegal Guru Setra semabdi sapara kancang manawi bahan katampi manawi bahan katampi najan pangawasan teu daya teu upaya Kemang sungsang minangka papaes lawang gapura ning wayang anu jadi hiji perlambang hirupna urang anu jadi hiji perlambang hirupna urang nu gumelar di pawenangan ibarat dalang jeung wayang sigra datan kapisaur goroh rene ka mangun carita sinten kang diango pupukaning cinarita ngawiosaken nyaeta di pasangrahan randu watangan eta teh Sang Nalendra Prabu Batara Kresna ngaton lingih Arjuna panengahing Pandawa Arya Bima boten kantun Raden Gatot Kaca
anu nuju ngelelemu Raden Arjuna wirehing mugen tekersa majeng ka Medan Danalaga. Naon cenah margina Sadikantuna ku ingkang putra Raden Abimanyu anu parantos gugur di medan tempur. oh laras Anu karancang salirana ku panah-panah. Melihat anu janten amarah ka para Pandawa. kumaha cenah kunaon Abimanyu tos tewala kaya di teungel mastaka anaku gada jadrata dugi ka hancur. eta ulah kawatos Ku kajantenan eta atuh Arjuna penengahing Pandawa dugikeun ka sumpah. kumaha cenah kulan sumpahna teh Malian kasaksi ku para dewata sampai langsir panon poe Arjuna pamit tiasa nigas pengjarata bade labuh geni. Kresna mulatan tohora pangkondening sang parata pangkondening sang parata ayuan ginulungan Kresna mulatan tohora pangkondening sang parta pangkondening sang parta Kresna ya sang inyuran ya sang inyuran manginja sami tengenira samia resmi ninggali samia bingah ipun gali opiak wisa ingkang loka jagat wisa ingkang landri genting jagat pramudito genting jagat pramo ingkang wayang-wayangan di dalam muka carita dek muka carita wayang sebut kejatupi tanpa nira cunuk kana waktu nurahayu ningang mangsan utama maksad medar carita laras nirtih kana wanci nu mustari maksad medar pancakaki lami-lami Prabu Batara Kresna ngandika kewadaning lisan mekaten pengadeganipun eladal kadang ingsun Rai panengahing Pandawa oge Rai Arya Mas Putra Gatot Kaca monggo moro maju kapaling ngarsa tampeni pembagi kula kapayun cenah deh Raka Batara Rai gedong luhur medang agung kahibaran komara salira lah laras langkung tipayun Rai nyengakeun semah pangabakti hing panakrami ginancing pucuking rema buh bilih Rai aya kalepatan pamugipun kirang pangapunten eta laras dak terima pembage mukanti lega-legawaning ati simpul ngentipun deing mastakar eta dawuh oge tina marganing kasalahan urang seling hampura sareng akan saling maklum cenah kunaon sangkan bisa muka kenalang sehat tenu tedek repe-repe oge pepetut kalbu anu teu weleh ngancikna diri urang tepi Raka Batara
Akangku Jalideng. Tuh. Aku jaluk malum ono iki ora bisa tata basa kaya wong liyan. Ora bisa sumembah kaya wong liyan. Kasar. Tesawios rai, tesawios. Ditampi ku akang. Ratos Oke tekantun putra Gatot Kacawa. Nyangakeun semua pangabaktos konyuk dampal ua. Nuhun kasep ditarima kuwa. tampi cenah. Kula lawan nampi pun siang pun daluh kecapi timelan. Pangajeng-ajeng salira Wapatara. Antos kasep. Mangga Raka Batara bade pikir saeunaon Raka Batara. Oh kieu rai. Akang ngemutan hasil sawala dina wengi tadi. Dauh timalan. Yen teu aya deui anu kedah majeng janten Senopati dina dinten ieu teh lintang tirayu panengah ku anjeun. Eta teh. Leres Raka Batara. Artos rai grasusut eta Cisoca. Nyalah tong ngeceung ceurikan. Satria pantrang ngaragrageun Cisoca oge satria ulah lancalin ciluncat mulang udar ternyata liga. Laras kan. Bener deh. Aing teu ngeunah dina poe kamari licik nasi Jadrata. Malan izinan aing anu bakal males patina. Leres paman. Wios putra anu bakal nyasaak Jadrata. Ku aing cicing. Wios ku putra ku aing. Wios ku putra ku aing. Nah, ieu teh kalakah ngadon riweuh bapa jeung anak. Naon ieu teh? Jang. Marbutkeun paisan kosong. Naon ti riweuh-riweuh di jero? Hah? Ngarbutkeun bongsang lah. Perebut naon ieu teh? Perbut bongsang lah. Perebut jabatan. Lain asa ku teu pantes ari perebut jabatan mah heuh. Atuh nya kantenan dah. Mending keneh cara dewek wek poe kamari. Bebas. Perebut hulu peda jeung ucing. Heeh. Yo kuain tika ditengor ucingna kuat tika mabet-mabetkeun maneh ku bening sieun meureun. Heeh. Sia dah. Ngengklokan dah. Mangga rai. Raka Batara. Kumaha? Ampun Raka Batara. Raka Batara. Rai. Ampun Raka Batara, ampun Raka Batara. Leuwih hade kaula labuhkeun jeung tibatan kedah ngiring perang. Aduh ampun. Saya hartosna kaula kedah ngiring perang bade ngabelaan naon deui. Raka Batara. Kasadidikan pulang Abimanyu kaperlaya. Kitu rai. Panginten salira mamual ngaraos sedih. Kumaha dikantunkeun kudu jadi anak Raka Batara. Eta kuat kitu ka. Arjuna. Gitu sifat satria teh. Beye. Abimanyu Utari teh tunggal anak akang. Naon bedana akang sareng rai? Masih kene eta teh. Salah lamun akang teu boga rasa kasedih. Utari nuju ka kandungan dikantunkeun ku Abimanyu, dikira akang teh sedih. Nanaonan ieu teh? Mana sumpah satria teh mana? Pahlawan teh beye itu. Narek ngabela negara apa ngabela anak ieu teh? Coba eta. Ngadegna Bratayuda ieu teh keur nangtukeun ngabelaan kahormatan nagara jeung bangsana. Ai rai ngabelaan naon? Coba eta. Abimanyu gugur medan tempur, perlaya di medan laga, natrat bakal jadi sajarah. Ari ieu kalah ngadon beye. Edan kinet. Wah, si eta ngambek dah. Beye sia kalah kuan teh. Ai geus ngambek itu mah si eta mah. Power dah si eta. Para Kurawa. Geus nyeun rupa-rupa cara keur nyalametkeun Jadrata. Tuh. Coba.
Selenting bawaning angin kelebat bawaning kelet menang beja tidak dipercaya. Jadrata ayeuna geus jadi mangrebu-rebu dicipta ku Sempani nganggo ajan sewukina. Kunyaanyahna Sempani ka putrana Raden Jadrata ayeuna Sempani tos aya di bulu kapitu rai. Saking kunyaah ka anu jadi anak teh Dede. Sedet. Nartu ingat sadisangsarana balah ku Kurawa. Belaan aing jadi musafir sia. Kermelaan borang dahar sia. Karena on puluhan tahun leuweungan. Belaan mulungan kertas. Belaan sare diganyel akar dicongcorengi suku dibeltan ku orai. Kermelaan hak para kadang Pandawa. Kari-kari ayeuna nangtukeun bener jeung adil. Kala karek labu geni, mangga laksanakeun labu geni mangga. Kitu Ngan di dieu bakal kajadian hancurna Pandawa ayeuna pisan. Bening eta kulan. Arjuna nafsu kaki lagi ilang. Arjuna nafsu kaki lagi ilang. Satria tatandang yuda. Setan pewala elabala. Jayadrata. Eta mah kulan Ayeuna mangsa panungtungan keur andika. Den. Ieu kakara adi aing model kieu ieu. Di aku anu mah jadi adi teh lah. Mangga sakseni raka batara kaula bakal majeng ka Medan dan laga keke rai. Ulah waka rusuh rai. Ulah kejot boros. Margi rusuh pangajak nafsu gancangna pangajak set. Leres eta teh kulan. Numutkeun telik sandi poyo. Kumaha tah? Dawa. Pihak Kurawa parantos ngagunakeun siasat perang wukir jaladri. Lir ibarat luhurna gunung jeung legana laut anu bakal ngajaga Jadrata ku manglapis-lapis prajurit. Leres kulan. Nu mawe kitu kedah kauning aku sadayana. Teu aya deui pilawaneunana kedah nganggo siasat perang cakrak suandana. Minangka seseukeut ti payun rai panengah nu bakal tunggang kuda diapit ku Arya ti palih kiwa oge Mas Putra Gatotkaca ti palih tengah. Ayo net. Urang lumampas saking Tegal Kurusetra. Mangaraka Batara ayeuna kaula bade tatan-tatan nyogikeun sajumlah pakakas perang. Mangga rai. Laiwang dening awaka Aku si bakal lumampas saking Tegal Kurusetra. Priyatna sareng arti-arti rai Bakal ngamuk aing. dening awaka tanah dengan teringrang berjuang di medan perang. Yang akeun sadaya-daya wa. Kasep Dauh timbalan. siapkeun sajumlah para pasukan oge grataliti kayan musuh tos juga pelbah mana. Uyuk sumanga desto kedua Batara pamit bral. Para kadang Pandawa Priyatna jeung arti-arti Barangna di Kurusetra Pandawa sareng Kurawa gunung kelir aling-aling ya wong ngawayang ya
wayang anut maring dalang murbaning wayang iya dalang ne kang sejati dalang sejati gunung kelir nu ngadingding lambang nu keur ngawayang kidalang patoking Gusti kudrat irodat pakemna kelir mukakeun kalangkang damar nyatana caang nanging sanes caang anu hurung tapi caang netra bersih suci obor sorangan-sorangan terang ilang memeh maut memeh ini jung ti heula semangkin tangko anak gora-goreang centaka para kumitir kembang pucuk sinegarja apok si burup kusunda si gegelampai pun Raden Gatot Kaca sinten parantos nampi pancen ti Prabu Batara Kresna lajeng mancat ke keganawian tiralak lir dadali berabat berebet sangyang kumerencang kumerencing papak danu madya paksi papak sarua danu luhur madya tengah aksi paksi manu Raden Gatot Kaca masih saimang sareng manu leres berabat berebet sangyang kumerencang kumerencing papak danu madya gantang papak sarua danu luhur madya tengah gantang mega Raden Gatot Kaca partos aya di keganawiarti katingali ti pihak musuh partos berbayaksa lajeng sumorot lir kadyapak si beranjangan kadialang-langan pedot saking tetali aksariring kang rodyawenti mambat nirakang lumampa Gatot Kaca pringgandani bebenteng amanah negeri Gatot Kaca pringgandani bebenteng keamanan negeri kepentingan negara supaya rakyatna mulia Gatot Kaca pringgandani putrana Dewi Arimpi silih asih jeung sasama tarasok pahiri-hiri pemuda nu jadi kuta karena bela negara tujukanna paribasa pemuda dalam bangsa Raden Gatot Kaca wani hancur jiwa raga belakeun negeri amarta supaya rahayatna mulia perangna di Kurusetra Pandawa sareng Kurawa nantukeun adil jeung bener ngalawan angkara murka Gatot Kaca pringgandani bebenteng Amartapura sok tapati jiwa raga sanajan nepi ka pati sejumlah waladia balad damdama henge Priatna jeung ati-ati ayeuna urang sami-sami deui majeng ka Medan dalaga mangga wa Semar Badradaya iya nu doana wa sae
ngayakeun kasadayana. Ya kadia kitu kakang silaing ya. Uy. Ya diri masih ngecarincing, masih ngeling barang pati. Aya naon Bapak? Kade tong loba tingeureui sajang ka mana wae sia teh? Eta we abdi teh. Nuju bebenah heula sali. Tuh diuk. Amanat para pujangga kabagian teh gogoda. Kamu yang merah kudu wani neleuma. Aya naon sepuh? Ke ladan diuk lalu banting ngeureui deui nya sae. Diuk saeuitu arek yoge. Arjuna pinanggilara Abimanyu katandasa Kresna mentangkeun senjata Sakranu wijaksana Hurung herang mentrang luhur gunung sumirat lira cahya bentang kembang tanjung tengah rulang bangun utaya karingarang buktina sulaya Maha Sulaya teh cenah kula. tipe nyangka bang bibit tangan sa ukur kusawangan moka jangking tapi asih Mika Ele
teuing ngan ukur pake paminding duh teuing Semar ya nang nung Semar ya winang nung Semar kuncung danar wulung Siti Bentara Kang Puputra iya Kang Puputra Semar Papa Kuning Lamun hayang mutiara wani neulaman sagara Aduh aya anak jang Astra jinga dawala anak papa ulah loba teuing sempal kapikuyon jang Juragan Abimanyu dulungan urang parantos perlaya dinten kamari anguran mah ngadoa mugia dina dinten ayeuna dina poe ayeuna dunungan aya dina kaungulan ujang Astra jinga dawala tenang udangan taringrang berjuang keur bebenerang sumuhun Bapak emut keneh abdi oge sumuhun Emut kumaha malihanan mah ieu pandangan abdi jadi saksi Bapak saksi kumaha ieu teh Kang Juragan Abimanyu ngagogoler di tengah medan dan laga digabruk ku abdi pandangan abdi boborot ku getih acuk abdi pinung ku getih moal diseuseuh ku abdi moal alah nya jadi saksi baju abdi Bapak ya sedih abi ge kade ya Juragan Abimanyu nu parantos gugur natrat bakal dicatat dina sajarah ikan tenang sumuhun Bapak saperti ieu patempatan Rengas Dengklok tak kumaha cenah kulan nyaeta jadi ciri kemerdekaan negara urang ya gini eta lah sumuhun Bapak sumuhun genteng-genteng ulah potong ulah beungas perjuangan Jeh beres cenah kulan saya sanes abdi teh pitaroseun ka Bapak teh rek nanya naon sia deui dina dinten kamari naha Bapak ngadak-ngadak amis budi darehdeh kasasama aya kitu pan emang kuduna kitu jeung eta Bapak teh naha menang ngabagi-bagikeun sajadah jeung amplop ka ngajian nama kemagikeun upami bade masyan teh kedari doa sareng ikhlas Bapak tanya kitu deui kedari do ieu mah naon masyan ge dipasihan deui di canak deui geuning masyan teh aya kahayangna meureun Bapak Silaing mah eta kitu mata kitu ge aya kahayang teh gampang batur anak heula we pentingkeun atunya nya aya dek mah kieu we tiba lagi teu dipentingkeun sok ka mana karep we sia teh cing si gareng ka mana nu mawi si gareng teh Bapak ngahing-hing ceurik oh kunaon dagang leupet satolok kasaha dengekeun heula gampang kasaha
cicing Jeung engklokan wae. dagang leupet satolok ari ningang uin nanti gugulingan seurik sagala dialung-alungkeun beak leupetna mah ngan teu jadi duit nah da dagangna ka musuh atuh Banyak banget. ya Atuh. geureukeun geus laing atuh Sarua jeung di Paraban atuh gitu mah. jeung kade si laing ulah cara poe kamari naon geda-geda gidi ke tengah Tegal Kuru Setra kadupak sia kadupak kuda lain teh kasipat kuda lain kasipat kuda belgug naon 3 burus kana lomang udah ditulungan baik-baik kamari teh Nah, teh sanes bapak aya tugas ieu teh bapak aya pancen teu saha ti Prabu Batara Kresna ieu teh kumaha urang teh piwarang nyiapkeun suluh kanggo koncakan suluh sumuhun manawi dunungan urang teh Raden Arjuna parantos sumpah malihan kasaksi kusadayana upami teu tiasa nigas beheungna jadrata memeh ling sirepanon poe Raden Arjuna bade labuh geni takwal eta urang piwarang nyiapkeun suluh ku Gusti Batara menang suluhna nu mawi hese rada sesuai. aha menang hese teuing da teu manggih suluhna ge Digentos ku gas bulan. teu meunang teu menakan kumargi suluh teu menakan heeh ayeuna mah urang ngaruwag imah yuk Weh. Teh jadi ngaruksak tamah teu keruut jadi ngaruksak nu aya. supaya digantian deui ku Juragan Batara dipanggilkeun walus saja meuni Di bedah rumahna teh. kitu tah sumuhun Pak Akal. heeh hayu urang tatan-tatan dina waktu ayeuna urang ngumpulkeun suluh jeung bapaknya sumuhun mangga ayo buru-buru loba ting heureuy sia sumangga kayaan di tengah Tegal Kurusetra antawis Pandawa lan Kurawa parantos samapta sapakarangna panah tumak gadalipung atuh ieu Raden Arjuna anu norobos nyuaikeun prajurit ti pihak Kurawa anu tunggang kuda ngaguru handaruan lir ka dia warsa kentaki warsa hujan kentaki leuweung wana kejaten pating paralak pating perlok sora suku kuda lir ka dia hujan ningang leuweung kejaten iya sigra ayo serang Satria perkasa bela bangsa dan negara ngalah jadi Medan Jaya singkirkan angkara murka ayo maju hidup Pandawa hidup bangsa digagah kencana Guru Sewu Kacamata perwira bagianana ayo maju maju Pandawa maju ayo Kurawa maju ayo Jadumundur mantra ngulang berjuang di medan perang musuh nuturang ngabelaan bebeneran para Kurawa ayo maju para Kurawa maju Kurawa maju hidup Kurawa hidup Pandawa maju Pandawa maju
maju para Kurawa. Ayo. Maju meraba maju. Dengan teriang dengan usunu curang tertandang di medan perang teringrang lentar bincurang. Ieu Raden Bima anu ngamuklir ka dia banteng bayangan. Seueur prajurit ti pihak Kurawa anu mati. On kitu deui Raden Gatot Kaca anu seret sineredan banting binantingan. Lir ka dia muni ngarakitan kuda papasangan sami papa kadik jaya anar. Maju. Ayo. Allah laiwang deninga laga tenang dengan teringrang berjuang di medan Hei. perang. Naon sia? Kuyuk. Awas dempak sia we. Maju. Woi. Hei. Ayo maju. Hidup hidup. Allah Hei. laiwang satu mundur pantang bolang berjuang di medan perang. Ayo. Allah Bima, maju. Oh sia. Kaulah Prabu anu winda. Kuyuk. Maju. Woi. Ubah. hidup Bima hidup. Hidup Bima hidup. Hidup Bima Pandawa hidup. Hidup Bima. Maju terus pantang mundur berjuang di medan perang. Alamak Modar. Sasya. lawan deh. Aula Prabu Anom Widan Dini. Woi, hei, sapa? Woi, Wah hidup Gatot hidup. Kurang aja. Woi. Pinasti Kersahyang tumampar. Dihin pinasti. Dihin baheula. Pinasti ayeuna. Ieu Prabu Anom Widan Dini Kartibanan kesakten Raden Gatot Kaca. Atuh ieu Prabu Anom Widan Dini dugi ka perlaya Mekasing Pati. Woi, iya. Alah! Hidup Kaca hidup! Hidup! Hidup Gatot Kaca hidup. Berjuang di medan perang tenang udang hanterin rang ngayonan musuh nuturang. Jayadrata rasa kena pusaka kaula dipentang ka gunung runtuh kasagara saat kasato mati sato marah sato mati jalma marah pada Melayu. Rasa kena kurang ajar. Brata ingkang Yuda, brata kang lumangun, jajar gunung kinayungan, bayu bayu. Arjuna masatu dewa majang ka medan laga ngayonan para kura
Arjuna gila-gila sang paranta menang dewa tandang di guru setra tega pati lali jiwa bang gagah bencana Waiwan karena udangan teringarang satria nu perkasa Ieu Jayadrata anu partos janten mangrebu-rebu kasasar ku senjata Arjuna kasasar hiji hudang deui hiji kitu jeung kitu kayanana Ayo Arjuna. Ayo Arjuna. Waiwan bawa kaulana kajadian menang jadi kieu Raye Panengah Pandawa Raka Batara engal sakedap pada Rai mangka deka menan koneng mangka deka wiwirangan Iwas Raka Batara kunaon Rai Jayadrata di sasar hiji hudang deui hiji da eta mah atuh sanes nu asli Rai nu mawi eta soca teh gunakeun sareng awasna eta laras kulan di mana atuh anu asli Raka Batara ayeuna akang bakal ngagunakeun akal ta eta sanes akang bade licik tapi akang bade nyumponan sumpah salira ngimbangan kulan nya pami kitu wae mah kaula bade labuh geuning teh bakal laksana Raka Batara eta kitu kulan margi ayeuna teh sakedap deui lingsir ngulon panon poe ke Rai ulah bakal getah sarupateun Rai terus rek mah akang bakal mentangkeun cakra ka langit di mana engke geus poek bakal tangara ka ciri mana Jayadrata nu asli kumaha cirina aya nu hurung ta aya nu heran aya cahaya ngenclong dina gelungna eta teh mustika kancing gelung retna komala nu dianggo ku Jayadrata tuh dan nu asli mah disumputkeun atuh disumputkeun nyangakeun Raka Batara lajeng Prabatara Kresna mentang cakra ka langit atuh kayaan jedem kulawung kawas geus murid atuh ye surak-surak ambal-ambalan ti pihak Kurawa oh ya Arjuna labu geni Arjuna labu geni cepot abdi geura sunut eta suluh mangga jadi meulem jelema teh oi engal geura pentangkeun Pasopati Rai kanu kanu mana itu anu hurung Rai gening eta nu ngencelong Jayadrata nu asli anu ngelol tina jandela bulu kapitu nya rasa kena kurang ajar dengan teringerang berjuang di medan perang Inas teker sayang tumampara iya Jayadrata anu ngelol tina kemah bulu kapitu takdir teu bisa dipungkir kadar teu bisa disinglar angin papaste nu tumiba kasasar ku senjata Pasopati dugi ka ngagelenceng mastakana papisah sareng ragana disarengana ieu gebraina caang kumargi cakra dicanak deui ku Prabu Batara Kresna Tunggu
mastakana Jayadrata murag di payunan ramana Begawan Sempani artu ya Begawan Sempani lajeng mesyati jibadik nunamina Kris Yai Tugar Bantala artu engal wae digegelkeun kana Baham Jadrata artu mastaka Jadrata kugulutukan ka tengah Tegal Kurusetra seueur prajurit ti pihak Pandawa anu marti nanging ieu Bima anu waspada permanan tinggal lajeng nyanak gadalu kita sari ditengelkeun kana mastaka Jadrata dugi ka ancur rata sarang lemah hidup Bima hidup Pandawa hidup. hidup Bima wayang kalangkang nurumingkang di pawenangan muga janten enteng dina laku kumambang pangersa Gusti Di kantenan poe ieu aya nu mulang poe ieu aya nu datang leres kula. peuting ngampih berang datang Kantenan daya cakra manggilingan muterkeun dunya teh eta leres pisan. kamari lain ayeuna Sanes kula. ayeuna acan isukan oge acan pageto Leres ayeuna gambaran kamari kantenan isukan mugia janten gambaran pageto panutup saur pamungkas carita kantenan kemang pinetik sari-sari tutup lawang sigoh taka